Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kumaha hidup daramang. Pamugi hidup sadaya aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina masa COVID-19 ieu hidup dipundut kanggo ngalarapkeun 3M. M anu kahiji nyaeta mencuci tangan. Ngagunakeun sabun, atanapi hidup tiasa oge ngagunakeun hand sanitizer. Teras lajeng deui kana M anu kadua. M anu kadua hidup dipundut kanggo menggunakan masker. Tah kieu carana barudak. Janten hidup ngagunakeun maskerna dina pangambung sareng lambai. Ulangan saukur dina lambaina hungkul. Nah, kumaha barudak tos ngartos teh acan. Lajeng anu pamungkas hidup kedah menjaga jarak satu sama lain supados urang sehat sadayana. Barudak anu nembe teh mangrupa lengkah-lengkah urang pikeun ngajaga kasehatan tur dijauhkeun tina COVID-19. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu pedaran teu kuring hatur nuhun sadayana. Urip Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng patepang deui tangtosna sareng simkuring pun Arif Abdurrahman, guru bahasa Sunda SMP Negeri 16 Bandung. Sareng simkuring pun Maulida Aulia, guru bahasa Sunda di SMP Negeri 62 Bandung. Tangtosna dina podcast Oralit. Obrolan alit beuki dalit. Dina Oralit dinten ayeuna teh urang duaan ieu bakal ngaguar ngeunaan guguritan. Janten dina danget ayeuna nu baris dibahas nyaeta ngeunaan materi pembelajaran guguritan. Anu aya di kelas 8 semester 2 atau semester genep nya Kang. Leres pisan teh Muli. Tangtos panginten dina materi guguritan ieu mibanda tujuan pembelajaran oge. Leres Kang, pasti janten aya. Sadaya pembelajaran tangtos mibanda tujuanna tangtos kanggo murang kali boh eta kanggo para viewers YouTube. Tangtos pangintennya dina tujuan pembelajaran guguritan ieu anu kahiji mengidentifikasi bentuk guguritan dengan tepat. Lajeng anu kadua mengidentifikasi struktur guguritan dengan tepat. Terus anu katilu mengidentifikasi kaidah guguritan dengan tepat. Lajeng anu pamungkas aya menjelaskan isi teks guguritan dengan benar. Tangtosna panginten di dieu pamugi sing tiasa kacangking sing tiasa kacangkem ku para siswa sadayanya. Janten siswa-siswi di dieu teh kedah tiasa ngaidentifikasi bentuk tadi teh struktur, kaidah sareng isi teks guguritan. Tangtos kedah paham kana isi teks guguritannya. Mohon. Oke, Bu Moli, tangtos pangintennya aya wangenan atanapi pengertian dina guguritan eta nyalira. Ih manawi ari guguritan teh? Tah, naon sih anu disebat guguritan? Guguritan teh nyaeta karangan atawa puisi buhun anu ditulis dina wangun pupuh. Nah, cenah guguritan teh nyaeta karangan atawa puisi buhun anu ditulis dina wangun pupuh. Kumoli, tangtos pangintennya dina wangun pupuh di dieu ari pupuh teh hartosna aturan. Aturan, aya aturanna kan? Aya aturanna. Benten sareng upami di kelas 7 kan aya dongeng eta bangun lancarannya Kang nya atau prosa. Eta mah bebas teu aya aturanna. Tah upami ieu kan wangunna teh bentukna teh puisi. Janten aya aturanna, aya patokanna nganggo pupuh teh. Janten aya aturan, aya ugeran pupuh gitu. Ya, aya ugeran pupuh. Anu tangtos panginten aya patokan-patokananya Bu Moli nya pamimisakeun dina guguritan. Gumantung kanu pupuh anu dianggo oge, mohon patokanna. Ke urang diguar deui ka mohon langkung jero. Cadelnya Kang. Cadel. Mendadak cadel keur kieu mah. Mohon. Tapi Kang nya dina guguritan teh aya nu namina wawacan Kang. Mohon. Soalna guguritan sareng wawacan teh sama-sama atau sami sajenis nanging benten gitu. Mohon benten. Samina teh sami nganggo pupuh Kang. Mohon leres. Nanging upami benten nama aya dina jumlahna Kang. Mohon. Upami misalkan guguritan mah biasana ditulis dina hiji pupuh. Mohon. Upami misalkan wawacan mah
biasana ditulis ngagunakeun sababaraha Sababaraha pupuh. pupuh Oh, gitu. gitu. Janten pangintennya guguritan mah kan biasana ditulis dina sapupuh. Janten Muhun. satu tema pangintennya. Nya satu Satema tema. nalika urang ngagurit atanapi ngadamel guguritan Nya teh. bade nganggo pupudur mah hungkul eta Muhun. gitu eta mah Nanging guguritan. muhun ngaluyukeun san temana Muhun pangintennya. temana teh. Pami wawacan mah tiasa ngagunakeun sababaraha pupuh. Muhun tiasa 2, 3 gumantung temana oge Oh, sami. gumantung temana oge lantaran wawacan mah barudak ngalalakon teh geuningan panginten. Ya, Muhun. leres. Langkung leuwih siga drama oge Kang. Muhun, janten Wawacan mah tiasa bentuk apresiasina ke janten drama biasana. janten drama leres janten ngalalakon teh misalkan ayeuna dina situasi sedih ngagunakeun pupuh naon gitu nya. Muhun. Dina situasi gumbira make pupuh naon jeung sajabina janten dina wawacan mah tiasa gentos-gentos. Muhun gentos-gentos Leres da seueur teh. pisan. Muhun. Tah upami nyarios pupuh Kang. Pupuh teh saestuna teh aya seueur. Aya sabaraha hiji cenah Aya teh Muli? 17 Kang. Aya 17. Tapi biasana anu wajib dipikawanoh mah pupuh sekar ageng heula. Pupuh sekar ageng leresnya janten kabagi 2 pupuh teh. Aya Pupuh pupuh sekar ageng. Sareng pupuh sekar alit. Mohon Muhun. leres. Upami pupuh sekar ageng mah KSAD teh Kang. Mohon leres. Aya pupuh kinanti, aya pupuh sinom, Sinom. aya pupuh asmarandana sareng dangdang gula. Terus pangintennya pami sekar alit mah rupi-rupi Seueur pisan. 17 dikurangi 4. 4 janten aya 13. Aya 13 sekar alit. Mohon aya mijil, Aya ladrang, ladrang, gambu, gembu, maskum mambang, balakbak, gurisa, ladrang, lambang, pangkur, durma, juru demung, wirangrong, magatru sareng terakhir aya pucu. leres janten eta anu aya 13 13 sekar alit. Nantos panginten barudak aya sekar pupuh aya lagu kumoli anu pami misalkeun barudak hoyong terang hoyong uningan 17 pupuh aya lagu 17 pupuh anu tiasa ku hidup diapalkeun. Oh nya janten teu kedah ngapalkeun hiji-hiji nanti sinom bari apalna teh geuningan diapalkeun. Biasana oge kitu Kang upami nganggo lagu mah langkung leuwih terangnya uningan kitu. Langkung enggal napalna kitu lah Kang. Napal dina mastaka. Kumaha Kang laguna teh? Aya laguna sapertos kieu. Kinanti mijil jeung ladrang sinom gambuh masku mambang balakbak gurisa lambang pangkur durma juru demu rong magatru pucung pang panjang dakula sedeng asmarandana sakitu pupuh nu aya 17 sadayana. Eta judul-judul pupuh teh geuningan. Sae. Aduh Kang Arif suantena meuni halim pupisa. Iya mah. Sapat salah sama lip sync nembe teh. Oh lip sync ku abinya Kang. Lip sync ku teh Mali. Iya, tah kitu rupina mah. Jadi langkung ieu oge nya Kangnya tiasa dihalangkeun di mana wae. Jadi enggal nerap oge. Enggal apal. Ujian teh Bu Moli abi mah sok ieu. Kami ujian apalkeun cenah 17 buku judul-judulna. Geus beda geus apal kinanti mijil ladrang sinom gambuh masku mambang balakbak blos jeung terakhir. Muhun. Gitu janten kauningan ari ku lagu mah gitu gampang pisan apalna. Leres ta eta trick and tips hidup ngapalkeun 17 pupuh. Leres. Oke engke tiasa dikulang deui nya Kang Arif suantana tadi. Reward Nya ditarik ka tukang ditarik gitulah ka bahasa tukang Sunda gitu, nama. bahasa Sunda namanya leres. Gitu. Forward naon? Forward untuk apa atuh eta mah nya? Teruskan itu Kang. Leres. Ya lanjut we atuh Kang. Kurang lajengkeun deui nya. Mohon dina pupuh teh kan aya istilah-istilah nanya Kang Mohon, nya leres. upami dina pupuh teh naon wae ta Kang? Dina guguritan atanapi dina pupuh aya istilah-istilah anu biasa diguarnya biasa dibahas nyata aya pada terus aya pada lisan lajeng aya engang aya guru lagu aya guru wilangan kadek sanes engang kedah tiasa ngabentenkeun cureuh sareng muhun dan ieu mah engang teu dicoreun teu aya cureuh teu aya uan gitu. Jadi engang. Tapi biasana oge sok lalepat Kang upami misalkan ngaulang ka murang kali teh sok Ibu, iya engang mah sabaraha? Aduh, engang. Sanes engang, nya engang.
janten aya pada teh anu tadi pada mah nyaeta hartina bait ya. Lepami dina bahasa Indonesia mah bait ya. Lajeng aya pada lisan, ari pada lisan teh baris, janten baris rumpaka anu aya dina pada. Lajeng anu katilu aya engang, engang teh sok disebut oge pedotan atawa suku kata ya. Suku kata nalika hidup ngadamel guguritan dina sapada lisan. Jadi kita aya sabaraha engang, misalkan aya 8. Misalkan maulida ieu Kang. Maolida, berarti eta aya teh 4 aya 4. Tah lajeng teh Moli saatos nembe aya engang aya oge guru lagu. Guru lagu. Mohon, ari guru lagu teh nyaeta sora tungtung dina unggal pada lisan. Jadi misal ye, aduh Gusti anu Maha Suci. Sora Abi terang, tungtungna naon? I. Oh, mohon, ta eta leres I. Jadi sora tungtung di dieu teh sora tungtung vokal atau konsonan, Kang? Sora tungtung vokal, janten A, I, U, E, O, E. Janten hidup kedah uninga. Gen sora vokal dina basa Sunda mah aya 7. Janten sanes aya 5, aya A, I, U, E, O, E. Nah, hidup kedah uninga guru lagu teh anu nembe teh aduh Gusti anu Maha Suci. Berarti I tah huruf terakhir, huruf vokal terakhir tungtung terakhir ya, dina pada lisan naon ya, berarti huruf I. Terus sim abdi rumaos sanes S tapi O lantaran rumaos huruf terakhirna huruf terakhir vokalnya emut kedah vokal emut vokal eta teh ya, sora tungtung anu vokal ya. Sok lepat Kang, da upami misalkan Marios murang kali teh sok aya we N. Naon N? Tos jadi emut-emut eta cluena teh berarti sora vokal nya Kang. Sora vokal leres janten sora tungtung anu aya huruf terakhir dina pada lisan tapi hurufna huruf vokal ya. Huruf vokal terakhir eta. Tah emut-emutnya anu murang kali sadayana anu di bumi. Lajeng aya guru wilangan. Ari guru wilangan teh nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Janten hidup kedah uninga jumlah engang berarti jumlah suku kata. Kan tadi teh tos dibahasnya. Tadi teh pada lisan teh berarti barisnya Kang. Pada lisan teh berarti baris. Berarti jumlah suku kata dari satu baris itu teh ada berapa? Ada berapa. Okay. Tapi cara menghitungnya menggunakan jari. Nah, jika tadi aduh Gusti anu Maha Suci nya urang eta. Aduh Gusti anu Maha Suci. Nah, berarti aya 10 engangna teh ta guru wilanganna teh 10 ya. Mohon ngatos. Janten tadi dina pada lisan anu kahiji pupuh mijil aduh Gusti anu Maha Suci. Berarti guru wilanganna 10, guru laguna I, janten 10 I. Nah, itu baru geningan gampang geningan leres. Siga main game nya Kang nya. Nuhun leres. Upami urang ngartos mah jadi happy kitu nya Kang. Siga main game. Hitungnya bari kikieuan gitu. Siga nu pinter gitu. Aduh eta rumus naon padahal mah nuju ngitung eta. Rame tangtos ya. Tah eta barudak pangaweruh ngeunaan pupuh atanapi guguritannya istilah-istilah nu aya dina guguritan. Tangtos dina buku anu ku hidep di cangking atanapi di pigaduh ku hidep buku sumber didinya hidep di piharep kanggo mikawanoh tur ngawasa pupuh durma sareng mijil teh Moli. Mohon mung saukur 2 pupuhnya mung saukur 2 pupuh heula. Pami misalkan tos lajeng di tingkat selanjutnya hidup biasa ditambih deui. Anapun misalkan hidup resep gitu karena pupuh atau napi guguritan hidup biasa milarian dina YouTube seueur pisan video-video ngeunaan pupuh dina Google oge seueur pangaweruh ngeunaan pupuh. Janten ayeuna mah nu kedah ku hidup di cangking oge dicangkem pupuh ngeunaan pupuh durma sareng pupuh mijil ya. Ari durma teh nu kumaha cenah urang contohan heula we nya sapertos kieu tapi hidup minimalna kedah apal ya. Ieu weh pupuh durma ke satos ieu pupuh mijil minimalna tina hiji ieu hidup apal. Tugas ti Bapak ieu kanggo sadaya siswa-siswa. Wah, aya tugas ti Pak Arif. Oke, siap ya. Moal ngejat sanajan ukur satapa geus dipasti ku janji mun tacan laksana
apesmu susarakah niat sejak balik najan palastra mati di medan jurit eta pupuh durma teh Moli. Aduh, suantena teh meni jadi lip sync eta mah lip sync. Kang. Tong Saya dipuji-puji abi masuk star syndrome. Sok hayang janten star gitu. Sok star syndrome dipuji-puji teh. Tadi pupuh durma nya Tadi Kang. pupuh durma, lajeng ayeuna pupuh mijil ya orang contohannya. Hayang ngapung lir manuk dadali lain arek sombong tapi niat dina jero hate hayang nyengking ilmu ning sajati babakti ka negeri sangkan negeri makmur. Nah, eta pupuh mijil. Aduh. Bu, Sudah jangan memuji-muji eta mah lip sync Bu Molly. mun tadi aya contoh anu tos di haleungkeun nya ku Mohon Kang Ari. leres. Ku Pak Arif aya pupuh durma sareng pupuh Pupuh mijil. mijil. Soalna mung di kelas 8 mung dua eta hungkul heula nya anu kada kacang king. Pami kedah 17-anana lieur. Olap. Margi semester teh mung sasih hidup diajar guguritan teh nya. Kadang pertemuan atau laungan dina guguritan oge mung 4 kali atau 3 kalinya Kang nya kirang pisan gitu. Kirang pisan tang tos pami misalkan kedah 17 nah hidup bakal lieur gitu ya. Tang tos hidup oge kedah nyangking atanapi kedah biasa nyeratkeun guguritan. Teh Molly. Kumaha Kang nyeratna? Nyeratkeun guguritan ieu mah tips and trick di sim kuringnya kanggo hidup para siswa-siswi pami hidup hoyong nyerat guguritan kalayan pedotanana sae terasnangna sae hidup minimalna kedah apal janten kedah apal rumusna janten pami misalkan apal hiji we pupuhnya model nu tadi moal ngejat sanajan ukur satapak jadi pada lisan kahiji teh hidup biasa geus apal ieu laguna geus kudu ngapalkeun rumusna. Inti nama berarti kedah ngapalkeun lagu ngapalkeun lagu janten moal ngejat sanajan ukur satapak kalau misalkan geus apal mah berarti pada lisan kahiji teh berarti 12A gitu. Lajen nu kadua misalkan geus dipasti ku janji geus dipasti ku janji 7I janten hidup lamun misalkan apal tah si rumpaka teh sapada hidup bakal apal rumusna. Itu. Janten teu kedah capek-capek ngapalkeun 12A 7I nya gitu. Genep A 7A. Eta mah jadi capeknya kan. Jadi capek. Pokoknya ieu kan diajar bahasa Sunda nya kan sanes diajar matematika. Janten cara ngapalkeun oge kedah benten nya Kang nya. Urang kedah sakumaha kedah happy pisan gitu. Janten kreativitas ulah dugikeun ka dianggap ieu teh hese. Muhun ternyata gampang geuning aetos terang cara nama. Nah, gitu tadi janten cara ngadamel guguritan teh tips and trick ti Kang Ari teh hidup kedah apal heula laguna upami laguna tos apal pasti bakal apal oge karena guru laguna sareng guru wilanganna terus sabaraha engangna pasti bakal terangnya Kang nya. Insyaallah bakal napal di dieu teh. Ari ngapalkeun mah geuning kadang sok aya hilapna teh Molly. Nya emang Kang. Sok aya hilapna minggon ieu apa ke minggon payun teh tos hilap deui. Ari ku lagu mah insyaallah moal. Mohon da 100% 90% lah. Kan kita semua suka mendengarkan lagu ya Kang. Iya betul. Nya najannya misalkan suantena saya pisan gitu nya Kang ya. Pasti resep nyanyinya Kang ya. Resep nyanyi sasa. Jadi ku nyanyi mah langkung leuwih lebetnya Kang ya. Iya, langsung apal nya. Tah geuningan Kang tadi kan aya tips and triknya ngadamel guguritan teh kada diapalkeun. Upami misalkan abi teh bingung ya Kang, sok aya guru teh kan ya sok ngadamel guguritan, tapi murid teh sok bingung. Ibu ngadamel naonnya, temana naon, kumaha tah Kang, kumaha nya Kang milihna? Saleresna pami misalkeun guguritan mah temana bebasnya. Mohon bebas. Kedah ari tapi kedah nama. Tapi sok bingung dengan Kang urang kali teh. Ari kedah nama Teh Molly guguritan teh diluyukeun sareng karakterna masing-masing. Kan janten unggal guguritan teh sok aya sifatna nya. Aya sifatna, aya nu sifatna
nganti-nganti sapertos Mohon. kinanti kan eta nganti-nganti Aya jeung nu sagala gembira, rupi aya nu mohon. gembira aya nu ngeunaan kasedihan aya nu tentang perang jeung sajabina tapi saresna mah kanggo murang kali SMP mah ulah bingung-bingung Mohon. lantaran kan ari Masih kene masih diajar kene oge. diajar janten urang teh atos we misalkan supados murang kali uninga kana kadaharan Sunda Oh, tah biasa lah. piwarang tiasa ngagonakeun kadaharan Sunda teras inuman-inuman anu aya di Sunda eta tiasa Oh, pisan. nya leres-leres. Jadi kan kahiji urang tiasa ngadamel guguritan ti kadaharan yang inuman ti Sunda. Kadua oge urang bisa sakalian ngawanohkeun nya Kang nya. Aya naon wae sih. Mohon. Lantaran kadang murang kali teu uninga Teh Moli. Mohon. Kirang uninga kana naon anu disebat Jennifer lah, naon teh kitunya aya nu naon namina teh Burayot Kang biasana. Mohon burayot kan teu uninga gitu kan kumaha burayot teh gitu. Nah nalika budak di pasihan pancen misalkan milarian katuangan Sunda kita tiba-tiba penasaran cik nu kumaha bentukna dipilarian geuning versi Google teh Mohon versi gitu. Google. Santos panginten Teh Moli aya sababaraha kadaharan khas Sunda pangintennya. Naon wae teh Kang? Anu kahiji aya peuyeum Bandung. Peuyeum Bandung eta mah insyaallah. Uninga meureunnya. Mohon tos pada uninga peuyeum Bandung mah. Komo peuyeum puan. Aduh peuyeum puan eta mah uninga pisan komo kalian para siswa-siswa Pakboy. Rada engke editor rada ditit padahal mah moal jigana. Iya, pokoknya peuyeum Bandung peuyeum ayana di Bandung kitunya Kang. Lajeng aya naon deui sih Teh Moli biasana? Biasana nu tadi teh Kang, burayot aya di mana sih Kang? Burayot aya di Garut sanes. Nya aya di Garut. Orang enon sih jalmi-jalmi teh terangna teh Garut teh dodol hungkul. Padahal aya khas Sunda nu sanesnya eta burayot nya Kang. Aya burayot teh sapertos Ali Agrem tapi rasana sapertos Ali Agrem sih. Tapi bentukna nu benten. Tidak pami hoyong terang searching. Ka Garut we lah mohon searching heula. Ke pami penasaran ka Garut. Paminten misalkan bade milarian di daerah mana anu sok nyayogikeun pilarian. Bade ngadamel oge pilarian alat dan bahan dan cara membuat. Tahun ayeuna mah teu seueur dina Google gampil ayeuna. Langkung ieu. Lajeng Kang, akang aya kembang goyang. Kembang goyang salah nama ieu teh sapertos saroja. Saroja nya terang-terang saroja. Ge tiasa ditinggal di Google sewang-sewangannya. Ngerekes gitulah. Oh berarti emang garing ya Kang. Tadi kan burayot mah baseuh kitunya siga Ali Agrem gitu kan. Oh iya emang garing. Garing ya. Amis Kang. Aya nu amis aya nu asin rutina mah biasana. Biasana. Nanging duka tak perbentenan naon antawis kembang goyang sareng saroja. Upami misalkan hoyong langkung telep mah biasa di pilarian nyaliranya Kang nya. Atau misalkan bade jualan kembang goyang mangga diinovasi aya nu rasa barbecue, rasa keju. Bener kan aya mah geus loba nu kitu. Ya aya mah anu rasa green tea. Ya aya mah tos langkung modern ya Kang nya. Bade di tiramisu. Teu sapertos zaman kapungkurnya Kang nya. Mohon leres. Mun saukur aya nu amis, aya mah tos rea pisan. Dak geuningan kreativitas orang Sunda mah wah luar biasa. Dugikeun ka Surabi oge kapungkur mah oncom unggul ayeuna tos aya Surabi ayam oncom keju. Surabi mozzarella. Mozzarella dak kebiasaan ada orang Sunda mah moja paminten p teh f teh jadi tuh f sanes f Kang gitu. Arif. Sanes Arif. Padahal mah nulisna nganggo f. Nganggo F-nya. Biasalah orang Sundanya Kang. Terus aya kue Jipang oge Kang. Kue Jipang di Bekasi. Nu kumaha eta teh? Aduh sapertos naonnya da sok kotak-kotak kadang oge aya nu persegi panjang. Anu siga naonnya beas tapi rada gendut Kang. Raos ningan amisnya. Siga naonnya muhun amis. Nuhun. Siga aya baseuh gula-gula gitu, cai gitu padahal eta teh gula gitu. Pokoknya mah upami bade langkung uninga hidup hoyong langkung misalkan hoyong ngaraosan mangga pilarian di toko terdekat. Nah eta kedana urang teh nyandaknya Kang nya. Harus nya. Jadi ngopi oge Jadi sabari ngopinya, bari ngobrol santai, bari ngopi beres. Terus aya naon deui Kang? Aya urang lajeng kana istilah kadaharan keur deungeun sangu geuning
Sunda mah. Ger dengan sangu berarti teman. Teman nasi dengan teman sangu teh. nasi. Teman nasi atau lauk pauk yang bisa digunakan untuk makan. Untuk makan. Mohon aya Abi terang Kang, abi naon terang hungkul, naon Sunda. hungkul. Pasti aya ulu kutek, ulu Ulu kutek, kutek, lenca. Nya Kang eta mah tos khas Mohon. pisan. Mohon. Terus jengkolnya. Tah eta jengkol Beteuy. luar biasa apalagi disemur. Tapi sesudahnya itu pas Mabok Kang. mabok Ya anu yeuna. Aya naon deui cenah Kang? aya gepuk lah Aduh, eta gepuk. favorit pisan. Gepuk nyonya Om. Aya naon deui Kang? Aya pecel lele. Nah, Aya naon deui Kang? rupi-rupi sinya aya nasi tutuk oncom, Alah. aya surabi mah Geuningan saneh. Kang orang Sunda mah sangu oge nasi liwet, Nya nasi tutuk nasi oncom, oncom. nasi bakar. Wah, luar Aduh. biasa. Sangu teh kadang dihijikeun euceung paitna. Aduh. Kang luar jadi biasa. aduh Jadi ieu teh lapar nya. jadi Kasonteun waktu Indonesia nakeun. lapar ini. WIL. Wil, aduh. Rupi-rupi Teh Moli. Tah, Teh Moli lianti anu nembe urang parantos medar kadaharan dengan sangu. Mun dengan sangu. Di Sunda oge aya kadaharan kukuehan. oge. Kukuehan. Mun Nuhun. aya kue anu tina tarigu eta semprit apal mun lebaran Mohon eta mah sok aya wae Kang. leres. Kue Raos salju. Kue Aduh, salju. eta mah rencangananya Kang. Mohon. Aduh jadi minal aidin Kang. Minal aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf tadi candak ieu kue sempitna. Mohon. Terus Terus aya naon deui Kang? Ali Agrem. Oh anu tadi teh ya, mohon. Ali Agrem. Aya ulen oge nya Kang Aya biasana ulen. Terus aya combro. Combro, cireng. cireng. Tah Kang, upami di Sunda mah si combro, cireng, terus naon deui nya? Cimol, terus misro pokona mah misro mah omnya misro Ya, aya ieu nya Kang aya artina di Sunda mah biasana. Aya kiratana, ari kiratan teh singgetan. Singgetannya ya aya laguna Teh Moli geuningan. Aya deui Kang. Aya laguna kieu cenah. Naon kiratana ari combro. Oncom di jero. Oncom di jero gitu. Mantap tuh kan. Nah, Kang Arif mah. Kiratana ari gehu. Toge jeung tahu. Teh Moli hari tadi mah kan anu kiratan-kiratan gini nembe singketan mah katuangan. Cik ari di Sunda aya teu cenah inuman-inuman ciri khas. Ciri khas aya Kang. Naon unggul tah? Bandrek bajigur. Tah, geuningan sok aya sonten-sontennya. Entong dilanjutkeun nya Kang. Biasana sok aya sonten deui bandrek bajigur budak pendek tet kitu nya Kang. Gede tet. Mohon. Gede awakna. Mohon. Gede elmuna. Tah eta leres. Upami bajigur teh Kang, naon sih Kang? Bajigur teh inuman anu geuningan sok di hantem we di taher bari dikocek-kocek hantem we geus kiruh oge dikocek-kocek. Ya eta bajigur. Mohon. Upami bandrek oge saminya tapi dina gula kawung. Mohon bandrek mah anu semur-semur rada aya rasa jahean. Nya, emang nganggo jahe kan? Mohon. Kanggo ahaneutan nya biasana eta oge vitamin C Kang. Kan ayeuna kan nuju usum kieu nya Kang nya. Tah eta oge tiasa janten vitamin C kanggo ikhtiar urang terhindar tina Covid. Leres. Urang oge tiasa kanu bandrek. Mohon selain nikmat. Selain bandrek nikmat guys. Terus aya naon deui Kang tah? Lajeng aya oge nu tadi teh Jennifer. Oh Jennifer teh anu di Kuningan teh Kang. Leres. Mohon asal Jennifer Kuningan. teh singgetan guys. Naon tah Kang? Jeruk nipis peres. Oh, jeruk nipis peres. Abi aya singketan Kang. Naon deui? Ciboti. Ciboti teh naon? Cai botol tiis. Eta mah tapi sanes inuman urang Sunda Kang. Eta mah abi we dasar. Dasarnya nyimpen dina kulkas. Yang ka suami teh meureunnya Hoyong Ciboti. Pangnyandakeun Ciboti. Naon Ciboti teh? Cibotol tiis. Mohon Ciboti eta upami misalkan Jennifer dijadikeun Ciboti kitu nya. Eta aduh nikmat Kang. Jennifer tiis. Aduh subhanallah Jennifer tiisnya. Lajeng aya goyobot geuningan. Goyobot mohon. Goyobot teh dijieunna tina tipung. Tah atawa aci jeung ager biasanya Kang. Tah Teh Moli pami hoyong goyobot anu raos mangga ameng kakliningan. Payuneun SMK 4. SMK 4. Pokoknya nu seueur jajanannya Kang di dinya teh mohon. Jajanan di dinya. Aya di dinya goyobot pangraosna sakota-kota. Enak banget gitu kan? Enak banget. Kalau mau endorse boleh ya.
Yuk Goyobot Yuk endorse Kang Goyobot Alif. endorse. Ayo endorse Oralit. Oralit. Terus dina Oralit oge Kang. Dina Oralit. obrolan ayeuna urang teh aya oge channel jeung Cingcau. Mohon cendol Pasti cenah. tos pada uningannya Kang. Uning aku mau cendol masuknya ranyi. Cendol dawet. Cendol dawet. Upami nu hiji deui Cingcau sami oge nya Kang. Cingcau sami. Benten tapi Men benten tina tutuwuhan cingcau mah tina daun. Oh muhun tina daun. Damel tina daun. Nah, eta teh raos pisan sok matak tiis ka dieu teh moli. Oh muhun. Matak teu panas di jero cenah sepuh kapungkur mah. Teras upami Cingcau biasana sok nganggo ice cream. Mohon nganggo es krim ka ayeuna Cingcau mah es krim. kapungkur mah cipati. Mohon di Cipatian hungkulnya Mohon di Kang. Cipatian anu tos diesan geuningan. Tapi teh raos pisan guys. Kedah pokokna mah hidup kedah ngaraosan. Lajeng di teh moli. Aya sakoteng Kang anu eta oge kaleresan tina aci oge. Pamungkas anu terang teh aya lahang. Upami lahang naon ta Kang? Cai amis tina leungeun kawung. Berarti tina tatangkalan ya Kang. Tina tatangkalan. Nah, eta teh inuman-inuman anu aya di Tatar Sunda. Lajeng teh moli aya ngasakeun kadaharan. Aing ngasakeun kadaharan teh artina kumaha urang cara memasak ya. Mohon. Cara memasak aya rupa-rupa istilahna teh. Siga abi Kang. Upami misalkan di dapur teh sok disangrai weh, berarti nyangrai nya Kang. Berarti nyangrai hartosna teu nganggo teu make minyak Kang. Jadi katel misalkan sok sangrai heula sanguna. Jadi urang si ganyian sangu goreng gitu Kang. Biasa nama mohon tapi teu nganggo minyak. Terus biasana upami sangu sangrai teh sangu anu bareto. Jadi bareto sangu anu kamari gitu. Anu misalkan anu wengi kamari supados langkung enak henteu dipiceun, disangrai langkung enak Kang. Mohon leres eta disangrai. Terus tanya, terus aya naon deui Kang? Ai abi mah ka emu teh nyepan. Oh nya mohon Kang. Asalkan kadaharan ngagunakeun disepan teh di naon nya pami bahasa Indonesia mah disebatna teh diuap. Ini dikukus Kang. Dikukus. Astagfirullah diuap. Diuap mah berarti asli juga di rumah sakit diuap ieu nya. Jadi dikukus upami disepan teh jadi handapna teh cai biasa nama. Terus aya dasar deui di luhurna, nembe di luhurna teh aya kadaharan. Mohon biasa nama sok bebeutian tetenya aya sampe, aya kui, aya kacang-kacangannya. Nu kararitu geuning biasa suuk kulup tah. Geuningan anu sok naronton layar tancep. Layar tancep naon ya Kang? Tanya leres. Layar tancep komo upami wayang Kang. Upami wayang sok seueur anu jualan suuk teh Kang. Mohon janten bari nonton wayang raos kieu we bari nuang suuknya. Mohon. Terus aya meuleum nya Kang. Meuleum leureuh. Aya mais. Aya mais biasa pais oge seueur nya, aya pais lauk. Pais ayam seueur. Eta aya ngagoreng, mah tos aruninga benernya. Nya ngagoreng ngacantik, ganteng. Benten eta mah benten deui. Kieu tah. Terus aya manggang oge, manggang mah ya kalian juga tahu ya. Tahu lah ya guys. Dipanggang, tidak digoreng. Seperti iklan kan? Ganteng doang. Jemput cewek depan gang. Depan gang sanes dipanggang. Muhun. Tapi nahanya Kang, kada angunna teh asa dipanggang. Janten eta teh periogina artikulasi. Muhun nya eta teh Kang da meureun namina oge eta mah hiburan nya Kang nya. Benten deui sareng doang jemput cewek dipanggang. Terus Kang ke beki jauh ya Kang kanu benten deui. Kan tadi aya ngasakeun kadaharan nya Kang nya. Ayeuna oge masih aya teu Kang? Atawa entos sakitu? Aya keneh ngulup. Oh nya ngulup. Ngulup mah sami wae benten sareng nyepan tadinya Kang upami kulup mah langsung dina caina. Janten digebruskeun dina cai. Direbus lah kalau bahasa Indonesia ya Kang. Di bahasa Indonesia itu direbus ya. Jadi kalian kalau tidak tahu ngulup, ya itulah artinya. Ngebakar ya pasti terang lah Kangnya. Ngebakar mah bebeuleuh mah biasa ngabakar. Sering. Malam tahun baru. Terus Idul Adha nya sering Kang. Teu aya nu ngabakar buminya Kang. Nya Kang amit ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ulah ditebihkeun nya. Nuhun. Geuningan sakitu wae Kang atau aya deui? Atau serupina mah geuning alhamdulillah. Geuningan mun sakedik geuningan nya Kang nya. Nuhun. Secara gembleng nama secara umumna sakitu rupina mah pembelajaran
guguritan teh. Nuhun. Janten panginten kahidep atuh pamugi manfaatnya Amin. materi guguritan ieu kanggo hidup sadaya teras tips and trick Anu tadi mohon tip biasa and trick digunakan. ala Arif. Tapi ala Arif. Ya pokoknya eta ieu mah mung kumanya gurat badagna hungkulnya Gurat kan. badagna. Upami hidup hoyong terang sajarahna atau misalkan bade langkung seueur ilmu anu hoyong dipika terang mah nya mangga wae seueur aya nama sumber-sumberna Leres. biasa dina buku tulis, terus Leres. aya dina YouTube, dina Google oge seueur nya kan. seueur pisan aya Nuhun. nama seueur pisan sumber. Nu penting mah aya kadaek we kan. aya kadaek nanging hidup kade dina sumber teh kedah anu Tah terpercaya nya. eta Lantaran janten kedah sasabaraha oge soalna aya we nya nu benten nya kan nu Mohon. beda nu lepat gitu. iya, lantaran aya nama hirupna zaman hoax. Jaman Gitu hoax teh sareng nya. instan teh Mohon Jadi, instan teh. kadang aya nu nyalahgunakeun. Leres. Janten hidup kedah mencari informasi yang paling benar. Jadi kudu sababaraha informasi upami tiasa manya supaya Leres. tiasa milah-milih gitu. Mohon leres. Gitu wae Kang geuningan Kitu wae, podcast Tang dinten Teh ayeuna teh Moli. oralit. Tontos panginten hatur nuhun ka sadayana Nuhun. nu parantos nonton. Mohon Ulah hilap di subscribe, comment, and like. Ulah hilap di share oge nya, di share Mohon. ka rerencangan sadaya, rerencangan hidup dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, comment, like, share. Oke, atur nuhun kitu panginten teh mohon Moli. nah dari hapunten oge nya Kang Samudaya nya. Mohon kalepatan dan mau dina paripolah atau misalkan dina cariyosan urang nya Kang. mohon leres. Da sami ieu oge kedah seueur keneh. Tropea Mohon. ya. Atur nuhun pisan sadayana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.